bae beda sapoe mah nya. anu alusna makan bae lah beda sapoe mah asa ulah popoean. Intina mah kieu emang pi bakal ngarapokeun. Dan masalah rumah tangga saminggu 2 minggu 3 minggu emang bakal aya rada aya hampurannya lain si abi ngadoakeun nya bakal aya rada cekcok kan pedan teu gede. Nya. Teu gede. Bumbu lah tama bumbu. Nya bumbu eta bakal aya bumbu di pertama eta awal nikah teh. Bakal aya jujur. Ngan peda kaharepna ieu yakin bakal manjang tepikeun kajaga. Wah, amin. Nya bakal manjang. Ngan intina mah ieu nu jadi lalakina masih kene aya nu ganyel dina hiji awe abi anjing dia masih akeun kitu mah aing masih beres lip teh kehem. Henteu emang abi perasaan abi aya dia digigir hati abi aya awe di dieu hiji. Berarti beren tertujuna ka ieu kanu ku abi di ubaran. Mana ya tuh buka ku sia tah. Henteu dina bayangan abi si lalakina masih kene aya hiji awewe anu nyangked. Ngeunah pisan sia ngabayangkeun teh aing nu dibayangkeun anak teu ngeunah. Nya abi nya satanya abi Jangan pisan ngabayangkeun teh anjing. Kela cicing anjing pe paraseun mah udah emang bener hati urang emang ada. Emang aya da ieu mah urang Tinggal ya awewe lah geus kitu terus ku sia kitu-kitu aing cilaka beres kitu. Emang urang teu bohong teu ngayang-ngayangan hate urang bener dapet aya gambaran awewe dina hate abang. Abang lawan. Amang Tommy. Tommy. Tuh ieu mesti resep heureuy sih mah. Gitu urang teh. Ayeuna teh Okta bener nyaahna full ka AA. Ku abi ditepor tina hate nanya ka tempo. Bahwa ieu teh Okta oge abi ketempo ieu make naon jero ka tempo ku abi. Nya maksudna hate teteh ka tempo ku abi. Nya ka tempo kitu katinggal ku abi bayanganana. Ieu jujurnya ieu kalalaki awewe ieu asli urang mah. Ieu ku diubaran yek. Hah? Ku diubaran teu. Ai di ubar mah teu kudu ngan intina mah lalakina heula we kieu. Intina mah sia aya lalaki dari aing rusak sarnya. ya lah bada urang perasaan urang jujur bah asli. Urang perasaan urang teh nabet aya awewe anu. Wah, gak apa-apa terusin, Mang. Urang ieu sakapangalieun emang cek si ati mah. Emang cek si ati mah saha tapi bayangan urang teu apa saha nama aya awewe anu bener-bener nyaah ka ati mah. Anu ngaganyel nyaeta hiji awe ngaganyel di atimo gitu. Nak dina pikiran urang. Kolot bisa jadi indung. Bisa jadi kolot, tapi henteu ieu mah maci. Kela. Celaka dia mah picilaka. Ngora henteu teu batok kolot ngora ditunda teh pibahayaeun aing. Ngora keneh. Ciri-cirina. Cina. Bukti mohe. Pakes. Itu emang can kabayang masih intina mah awewe teu apa urang mah nyampurannya intina mah urang dina pikiran urang dina bayangan atimo lain dina bayangan atimo intina mah aya sorot awewe gitu tah tapi selain nya maksana ieu mah nya pada-padanya peda intina mah aya sorot awewe hiji gitu Aya opat malahan lain hiji kagok anjing hiji tapi ieu nu nyangka nu nya atimo hiji aing hayang opat. Oh, bae tamahan 3 atuh saha we. Ieu opat. Jeung hiji mah picilakaeun di aing ya. Ngan ieu bener teh Okta anjing nya akadedeuna berat. Pinu sia. Berat Tempo ngarti awewe ditaekeun aing dijetotkeun. Aing modar beres kitu. Ieu awewe kesukaanna buah balingbing ieu urang yakin. Urang asa nempok itu dari segi-segi nyalamein nya maksud. Nah, jol pipi. Lain nah jol buah balingbing sia. Oh nempotin lamaina gitu rada rangian. Nya. Kabah intina mah kitu urang mah bisa ngungkapkeun eta masalah rumah tangga mah urang kudu tanggal genep ieu. Amun tanggal genep bakal sakinah mawadah asli bakal bener-bener wah ieu mah. Milikna alus. Manjangeun mah bisa urang ngungkapkeun ieu mah. Tapi eta awewe hiji eta nu aya dina bayangan urang leungit geus kawin mah. Anjing. Leungit geus kawin mah. Leungit. Nek. Tolong pemata urang. Geus ngarti meureun. Bisa meureun. Belum betul belum. Iya. Siap naon aja siap. Ya jam naon atuh geus ngarti can. Alus jujur ieu nyaah, ati mah nyaah ieu ka awewe asli nyaah pisan.
bakal jujur ya bakal pihadian ya bakal jodoh ngarepok. Ngarepok ya. Ibarat Ngarepok asli. ngarepokeun. Soalnya nuji kasep lah beb bisa gitu mah kasep ya heuh. Nuji kayak kasep geulis gitu ngarepok asli bakal jujur ya mah. Bangaletak bujur aja. Makasih Mang Kaya, makasih Abah Ican. Siap.